Ah, si Bapa mah aya teh sakola kudu ngarit. Ay nama kakarak. Up, up, up. Aduh, wah. Untung tarik teuing atuh sarjang aduh. Tadi udah sekolah tuh siang. Berarti kira dari kali kan asap. Pak, enggak gerak gugah Pak tuh siang. Kela aduh, kopi kan dibayar. Kadang duitna ya. Sakotela. Teu ka imah heula nya. Nyawa tara duitna poho teu kabawa. Pak, enggak gerak gugah. Astagfirullahaladzim. Siang. Mohon Aduh. Pak. Macam nahan cair deh. Lah. Nam. Manuk cani parabi itu. Eta we nu teh nuju ujang nuju eta nya cai. Iya Pak. Oh nya sok we atuh Bapak marabala manuk keluar. Minta. Manuk nya. Tuh jang kudu aya saung jang manuk tuh. Kudunya cenah saung kudunya. Ah, si Bapa mah ari loba, ari dahar jeung uyah wae. Yang. Ayo. Terus kedap. Ini sekolah ujang. Iya Pak. Kita siang itu. Dengan dia caina can eta can asak deh. Kayak tuh kedap deh nya. Jangan agak tebih Pak. Cuma sekolah meureun. Wae Pak. Oh, bae atuh bantuannya Bapak dikira bisa gawe-gawenya. Ya Pak. Tah ayeuna ujang ari moal sakola mah ngari teh ka ditu, ka payun, ka kebon. Yang marmot itu kan jadi parab eta mah teh karunya. Yang ge Bapak nuturkeun ka ditu. Oh, nya sok di payun ka ditu. Oh, iya tuh. Duduk we bisa panas. Gila. Ah, si Bapa mah aya teh sakola kudu ngarit. Jadi we, jadi mah jauh-jauh teuing. Jadi gede seueur.
Naon ieu sararian kieu? Naon atuh eta kekeresekan? Ih, ku jauh-jauh teh nya di mana ngaritna eta budaknya. Di dieu eueuh. Mananya? Handap gitu. Wah, kita ulah jauh-jauh teh ngarit teh budak teh. Mana sih? Urang naon eta nya? Asa kresek. Naon nya? Buah eta budak. Tapi da eueuh we. Naon nya? Ih, kemana deh? Kela. Naon euy? Kresek-kresek. Mana nya? Aduh, si Ujang bapak menirewas. Aduh, ampun. Aing sugan teh nahaon. Menang can ngaritna. Tas kenging can ye. Wih. Can Pak, da tadi anu kekeresekan sieun kepengsieun. Oh, pan bapak tuh eta mah. Lah, ingat. Bayar PU ya. Yang ting. Telajang tuh, bapak kita tadi menang. Ngarit. Aduh. Alhamdulillah. Tuh, nah. Nah, kudu kieu bapak mata lila ngarit baik diajar sing bisa dah. Kudu bisa. Tuh, kan lumayan. Masing hujan oge ke burit bisa pan marmot. Nah, yang jual marmot ujang hiji yang bekal. Nah, ini kudu ngopi heula meureunna ayeuna mah. Aduh, capek. Jang. Yo. Mangulin ternyata ka saung apa? Tadi dinya tawang yuk nyanyi naon bae tuh. Yang bapak ya. Loh. Nah. Ulina didinya wajang ah yuh di saung tawang nyen iya bang nyen non diajar main po itu cung papan dia yo oh dah ya bujang nanti isi dia mah yuk. Yang nah teu kabita kaos batur diajar silat. Kabita, Pak. Bapak mah atoh lamun ujang pokona mah bisa silat kayak ku bapak dipangmeserkeun acukna. Ujang ge hoyong, Pak, kan bebeja ka Bapak bisa carekan. Bener gitu. Keun lah kayak ku bapak dipangmelikeun eta bajuna. Ayeuna memeh ka batur. Sok da bapak ge pernah baheula silat diajar jeung bapak heula we. Bener, Pak. Hok atuh ayeuna mah ajarkeun Ujang, Pak. Siap lah pokoknya mah jeung bapak mah penting mah ujang ke bisa lah kan itu dia eta nanti geus bisa tau ke ujang pentas di jeung batur milu pokoknya mah kira sok kayak ayeuna we Pak lah. Heeh sok lah da ayeuna mah teh siang yuk ngeuih heula we. Iya Pak. Yuk ngeuih heula.
tangke lamun bisa silat ujang pokoknya mah mun aya pentas di ditu di lembur miluan pentas tenang we lah pokoknya mah ke seragam di paserkeun bapak kan pokoknya masih ieu we lah sing serius diajarna nya pokoknya mah aya sempet terus sekolah diajar tak gitu karena mah harus bisa pokoknya malah Nya iraha diajar teh. lah wang ayeuna pokoknya mah ke bapak kacai heula seberes kacai sok wang diajar ayeuna yang bapak mah ulah dilila-lila ari ujang hoyong mah diajar hoyong bisa silat. Duh, alhamdulillah hari ujang keur hayang diajar silat si bapak meninitah. Bapak teh menilila kacai teh. Ih, sok kayak ayeuna mah diajar. Pokoknya mah bapak dangus ya nama pasti saya beres. Oke, belah mana? Tah, iya jang. Pokoknya bapaknya. Tah, tuh, yuk, up, tuh, set, set, gitu. Tah, ini sok ujang ajaran tadi penes nempokeun ke bapak sok, ayeuna ujangan. Sok ningali bapak. Kumaha Pak? Hese Pak, ayo we bareng. Nah, tuturkeun atuh ayeuna mah. Nempokeun bapak sok. Tah, di dieu ngaraneng. Gitu. Sat. Up. Wah. Hampura Pak teu kahaja. Atuh tarik-tarik teuing atuh najongna aduh. Ayo jadi bapak nyeri. Ujang maya ya wae deui. Ujang teh dieu. Sok. Ujang teh dieu. Nah, siap nya. Kawas tadi deui. Oh. Oh, set. Oh. Udah teh ya wae deui. Udah kaditu kitu ka dieu kieu aduh aing. Coba bapak masa nyasaring sakieu awak. Dieu lah. Kadi. Aduh, ampun. Ujang mah heula Pak. Oh, nya sok atuh. Jing kaditu. Aduh, aing. Masa taat lah kita kalebak Kak. Itu kanu sok ngalatih pusing. Aduh. Maka kari bisa awak kita jongan ku budak. Dah budak di ajak ayeuna we mumpung rina mumpung aya waktu. Diajak ieu sina latihan di lebak nih jongjon bisa leuh. Uang ayeuna we ya ka ditu kalebak. Uang daftar. Iya Pak. Iya. Jon, bisa mah pokoknya jongjon lah. Wih, udah pendekar ini nama. Mantap. Sewa kertas bilang kena. Tapi
lain gitu pokoknya mah assalamualaikum kakolot mah lain gitu masih jadi pendekar oge ka hade. Tuh Pak, assalamualaikum. Ih lain gitu kakolot mah tiba itu ge sasalaman kakolot mah lain gitu. Sip lah ayeuna mah kakarak eup ngomong tarik teuing atuh sarjang aduh ampun cik bapak yang nempo cing sok ningalikeun eta nu teh jurus teh nu kumaha bapak yang ningali lah pokona mah sok cobaan telepon bapak di dieu sok kakarak sabaraha jurus Pak, sok wis mantap hebat 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 hebat. Pak hilap. Ini udah teh pentas, oke tinggal ku bapaknya. Oh hebat atuh keur hayang teh bapak ningali nonton kana pentas Ujang lah siap lah teh bapak kalebat pokona mah jeung bapak bareng. Nah, emang jajal berat jamnya orang. Kami budak. Pak, Aduh, suwe deui. Sok tah tadi ke dieu lah. Geus tonton. Asa hayang ngajajal jeung bapak silat deui. Yalah tadi nu lega di ditu. Ngajaran jeung bapaknya nu silat deui. ya Pak. Heeh. Aduh, cik lalaunan da bapak teh geus kolot. Kurang tuh Pak teka aja. Sok sekali deui ya. Lalaunan, da bapak nyeri ieu teh bieu ge. Sok sekali deui lah. Aing kasiksa aduh kieu mah aduh.